Naon? Kurang ngemere pertanyaan, Bray. Anger maneh wae. Rudet. Jawab ya. Sok. Bis naon anu bisa asup ka masjid? Wah, caliweura maneh mah. Nah, make caliweura, Bray. Pertanyaan teh. Da emang aya, Bray. Moal mungkin ji nu ngaranna bis mah aya nage di teras saja di halaman masjid moal mungkin asup. Dina bisa asup nage di eta masjid badag ji. Baru dicarekan. Baru dicarekan. Ya heueuh atuh ngaranna bis asup ka masjid erek naon? Nama kejol erek naon nih? Aya, Bray, bis anu bisa ke masjid. Oh, percuma maneh mah. Astagfirullahaladzim, Bray. Nah, make jol percuma. Arek di Mekah ge moal mungkin jeung nu ngaranna bis bisa asup kitu ka masjid moal mungkin sakitu gedena masjid ge. Mungkin, Bray. Caliweura maneh mah. Berpikir atuh secara logika, nah oke caliweura. Astagfirullahaladzim ji. Nu ngaranna bis mah moal mungkin bisa asup ka masjid. Di urang rek nanya ke penonton. Sok. Para penonton. Moal mungkin ya penonton di mana-mana nu ngaranna bis moal bisa asup ka masjid. Pamali jeung moal mungkin pasti carekan kumarabotna ge. Nah, make jawab pamali di dinya kunaon anjing parah. Ya udah moal mungkin ji. Mungkin, Bray. Nah, bisa mungkin. Bis aya tuh bis naon anu bisa asup ke masjid. Ya bis naon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim atuh eta mah lain beus. Bis kan orang ngomong naon ge.